Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate ofisial di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeung kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih kene tiasa ditepang danukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Duriat ti alam gaib. Ayeuna kantun bagian anu ka opat nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya. Kangge Kang Ian ngahaturkeun reunuhun laksa ketik kabingahan, prehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ning hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masuk bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipang-share atanapi dipang-bagikeun gitu. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangkolong ting kana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Duriat ti alam gaib. Urang lajengkeun deui kumaha salajengna, sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel, uzelan di tengah zalan. Tumpak, dung, dung, tes. Harita barada ngahaja solana ditarikeun sangkan kadengieun ku eta siluman. Ngaran kula barda ngahaja kula datang ka ieu tempat rek menta eta calon korban. Dah gitu sia katarik surat ngan nanjakan mual dibikeun deui ieu mah geus jadi bagian raja kaula. Ieu anu jarek dijadikeun permaiswari ku Kanjeng Raja Delu Manuza. Yeuh siluman, kula menta ku jalan hade ngan wayahna we mun eta wanoja teu dibikeun ku kula rek diancurkeun ieu karajaan. Ceuk barada sembung ancam, walah kula tengsieun sia, ayo buktikeun manusia lamun nya mampu ngancurkeun kerajaan kaula Delu Manuza. Ceuk siluman semunang tang sedengkeun barda harita langsung ngawatek elmuna ngakibatkeun hawa di sabudeureun eta tempat ngadadak jadi nyongkam panas. Waduh, alah lumayan geuy panas, tapi kula geus teu nganeng ku ngajian model kieu mah deuleu. Dewek oge bisa Delu Manuza. Ceuk eta siluman jiga nu ngece. Kituna teh manehna bari ngagerayem mapatkeun elmuna. Teu pati lila hawa teh jadi biasa deui.
sajongjongan mah Barda rada anehan oge kusabab siluman ieu mah beda kasaktianana bisa nahan kana ilmu keur kitu barakata siluman teh seuri mali bunga pisan cek ngaing oge kuno ngelmu gitu mah bangsa kaulah ge barisaeun ayeuna badeuleu ngadenge caritan eta siluman Barda rada ambek oge komodeui eta siluman seurina meni calawak harita Barda sakilat ngalungkeun batu segede pereup kana sungut eta siluman anu keur calawak ngepas pisan eta batu teh asup nyumpal kana sungut eta siluman atuh we eta siluman teh teu bisa balem deui matana burial buncelik beungeutna nu dua reup dai robah warna sakapeung beureum asak sakapeung hideung tutu ayeuna mah giliran Barda anu seuri bari rada ditahan kopdah samualkeun eta batu teh bungan calawak gede-gede teuing sia siluman goreng patut tuman sia eta beungeut meni burcak burinong nya hidungnya beureum eta siluman kacida ambekeunana nu saterusna batu anu aya dina sungutna teh ditiupkeun sakaligus ka Barda meni nyelebar tarik pisan nempo batu anu ngabelesur tarik Barda sakilat mapag eta batu ku dampaleungeunna batu ditakis salah satuluna batu jadi mencar belah meh jadi lembu nempo kitu eta siluman rada coloho barang nempo batu ditakis langsung jadi lembu kusabab saumur dumelah jadi siluman karek harita aya manusia samodel kitu jiga Barda anu bisa nembus jeung ngalawan kabangsana sorangan sakti oge geus lain teh manusia tapi keulah rasakeun ieu panarajang ti dewek deuleu ya ceuk eta siluman bari loncat maju na raja peurutna nu buleud harita ngaradak gerubah jadi ngalobaan jadi puluhan rek ngahancak ngarcah kana awak Barda pereup siluman anu ngandung kakuatan jeung tanaga gaib harita pating hariu kaunggal sela-sela awak Barda anu karasana matak ngoyageun sakabeh alam siluman tapi lain oge Barda mun teu bisa nyang hareupanana dina kayaan keur kepung kitu Barda ngan saukur sakilat leungeunna pake nakis jeung ngarawel eta siluman anu saterusna eta siluman teh awakna diputerkeun jiga sisintiran jeung dibebeutkeun jebrot wah eta siluman teh ngakoak ngambun sanggeus ngagebruk eta siluman ampun-ampunan awakna ngajongkeng tulangna meh kaberemek ampun manusia ampun kula nyerah ampun kepde teuing panganten rek dibawa mah azal kadik kaula ulah ditandaza tapi kela kita kusabab raja kula pasti ngamuk kumaha dunya mun ayeuna kula salamet ge tapi kuraja kula cantang nu salamet ya di manusia cek eta siluman ngomong napi khawatir siluman kukula andika dihampura asal ulah sakali-kali deui mawa manusia anu rek disebakeun ka raja anjeun. Masalah raja anjeun mah
kukula di sangharepanana siluman. Karek ge Barda anggeus nyarita kitu, ujug-ujug rieg 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 rieg, bumi alam ngadadak inggo ngarieg juga ya leni anu badak. Keur kitu keblik keblik geblik kadenge suara lengkah suku anu nyababkeun ngeundeurkeun jagat. Ibarung ku sora anu ngakerem mandaruan anu matak ating puringkak kana bulu punduk. Tepati lila jeleg kiwari hareupeun Barda geus aya hiji makhluk anu ngapadegan angkung jangkung gede. Sakabeh awakna sisitan, beungeutna leuwih aheng tibatan anu tadi ieu mah. Aya opat beungeutna teh jeung beda-beda rupa. Nu hareup rupana manusia, nu tukang rupana denawa, anu belah katuhu rupana awewe, nu belah kenca rupana jiga budak. Matana hurung ngempur huntuna rangeteng, sihungna sareukeut lir jarum suntik. Nempo eta makhluk anu pikasieun Barda coloho baka tingku ginggiapeun komo eta nempo ramona eta makhluk tungtung ujungna hulu orai kabeh. Atuh Barda langsung ngagerendeung beuh ambe. Nah siluman golongan naon ieu teh cenah, aya ku aheng kitu. Dunya siluman bener-bener aheng kieu Gusti. Rek ditanya we ku aing mah panasaran. Itu cek kerendeungna teh Barda bari pok tumanya. Siluman, nah saha ngaran anjeun? Nah ti golongan naon atuh? Eta beungeut mani loba rupana kitu, nepi kaya opah. Kaula siluman golongan blasteran dulu manusia, meureun kolot kula baheula sakongkolna jeung manusia nu saraga, nu hayang beungar ngadadak jeung pecat iman. Jadi we kieu beungeut ge jadi opat rupa. Eta tandana jalma-jalma nu geus dipake tumbal jeung kaula teh. Contona budak parawan eta anu kokolotna, anu kukolotna dibikeun pake tumbal. Nabungan kolotna meta dunya barana. Nya ieu beungeut kaula gambaran anak jeung parawan. Oh, jadi kitunya. Terus nah diberi duit sabaraha miliar eta kolotna lebih katega darah dagingna dipake tumbal pikeun anjeun. Belenggu sia manusia dengekeun kaula mah teu bisa nyieun duit, bisa soteh mantuan sakan usahana maju. Bari jeung angger kudu digawe belang peuting ari hayang beungar. Da kaula oge teu sudi ari kudu mere manusia anu hees wae mah ngan ukur hardolin. Katipu sia manusia anu karadu. Oh, jadi kitunya. Sugan teh babari we pedah ti jurig. Ayeuna wayahna bebaskeun eta manusia anu rek dipake tumbal ku anjeun. Cek Barda rada tandes. Teu bisa kitu wae deuleu manusia. Wayahna isuk ti we caritana disambung deui. Abundan we seueur garapeun ieu teh. Bohong gedang dituluykeun. Pokona daek teu daek, ridho teu ridho, eta calon tumbal anjeun ku kalau rek dibawa deui. Barda maksa ka eta siluman
sangkan calon korbana dibebaskan. Wayahna eta budak awewe kudu dibebaskan, karunya kan jadi indungna bisi neneangan. Moal bisa dulu manusia lantaran eta wanoja geus jadi bagian kaula jeung deui indung nama moal neneangan sebab eta budak tepan diwadalkeun ku indungna jeung bapana sorangan. Oh, hari kitu mah berarti anjeun ngajak perang tarung ijeun jajaten ka kaula meureun siluman goreng patut. Cek Barda bari corelat ceunghut. Bari ngacorelat nampiling Raja Siluman. Siap cobrot. Wala bangkieung. Eta Raja Siluman teh ngabangkieung jeung gugurbugan ngarasa panas anu luar biasa. Wah, bangsat sia ngabunguhan kagewek sia manungsa rasakeun sia. Iya, Raja Siluman harita batuk Raja Siluman harita ngacorwok bari luncat leungeunna sakilat nyelabar rek ngaranggem kana awak Barda. Tapi Barda kaburu nyingcat bari najong ulangan eta Siluman. Celebek dampal suku Barda ngahancap pisan nepi ka Raja Siluman ngacari jeung kaduka. Raja Siluman ngagerem bakat ku abah. Kurang ngajar sia manusia ditureui buleud-buleud sia ku ngaing deuleuh manusia. Saenggeus ngomong kitu Raja Siluman harita ngadorongkeun dua dampaleungeunna harita keneh. Nalika dua dampaleungeunna didorongkeun atuh ngadadak harita keneh puluhan orais kobra pating selebar keluar tina ramu-ramuna eta Siluman narajang ka Barda bari ngaluarkeun peurahna. Barda anu geus surti kana kaayaan manehna harita gancang ngawatek ajian gelap ngampar. Sapada harita leungeunna ngaluarkeun cahaya bodas anu pating burinyai jeung awakna kok kolepatan ngahancap puluhan orang Siluman anu pating laleo. Sat hut torelap juger sorak gelap pating jelegel dibarengan ku maraclengna orai-orai setan tarutung kabeuleuh. Raja Siluman nepi ka gogodeg manehna teu nyangka musuhna mangrupakeun saurang manusia sakti. Matana buncelik beuki hurung, amarana beuki muntabna golak. Wah, kudu kieu sugan ngalawan ayeuna. Iya, bari jeung ngagorobok eta Siluman nenjageun sukuna kana lemah satarikna. Nah atuh ngadadak sapada harita taneuh anu dipake nangtung ku Barda ngadadak muter juga cai muih karasana ku Barda awakna asa kasedot paripisan. Barda anu geus ngagem sabaraha ilmu laduni gancang manehna nuturkeun kana eta puteran taneuh anu nyedot anu saterusna lila kalilaan Barda kabawa muih ku eta puteran bumi anu satuluina bles Barda jadi nerus bumi. Harita panyangkana Raja Siluman mah Barda teh eleh jajaten anu matak manehna seuring ngaberak kata. Tapi kitu nate ngan sakedeung kusabab gelang sukuna rasaan teh aya anu ngaranggem tina jero taneuh barang ditenjo gebeg eta Siluman kacida ngagebegna
nepolengan Barda anu ngabedol awakna dibawa mubus asup kana jero taneuh anu muih. Wala ngambun ngambun manusia. Raja siluman ngagoak bari ampun-ampunan. Tapi Barda teu mere hate kumanehna eta siluman teh terus dipepeskeun mubus ka jero taneuh. Teu lila pucunghul. Barda mucunghul kaluar tina jero taneuh. Bari ngeprukan bajuna anu kalotoh. Nusa terus nama Barda muru nyamperkeun ka calon korban anu aya keneh na jero kareta kuda. Terus eta wanoja teh dibawa kaluar. Harita Barda luak lieu nempuan siluman anu ti heula anu geus serah bongkokan ka dirina. Katempo ku Barda siluman teh keur nyempod bari ngadeg deui. Bibirna anu tinggi wil geter. Ngomongna jiga nu keur kabulusan bari acong-acongan nyembah ka Barda. Ngampun manusia. Wayana kula boga pamajikan orang kene. Kula ulah dipaehan manusia. Ampun saeuy. Ulah dijigarajak kulakeun ka ulama manusia. Cek kata siluman. Nempo kajadian nu tadi mayana jadi sieun. Hal sarupa dilakukeun ka manehna ku Barda. Barda nganukur mesem terus nyarita. Siluman, kula pantang nadasa musuh anu geus minta ampun. Tapi wayahna syaratna siluman. Nya naon atuh syaratna? Mangga hayang naon bisi hayang harta kukula rek dipangnokotkeun di gudang batur. Oh, rek dibikeun kabeh ka manusia. Lain. Kula mah lain hayang harta. Tapi hayang soteh kula mah panganterkeun itu wanoja. Anu tadi rek dipake tumbal ku Andika. Wayahna eta wanoja anterkeun deui ka kulawargana. Tapi awas mun teu nepi. Ku kula anjeun bakal dihukum kalebatan raja anjeun. Mangga tewantun mumpang kaulama. Duh nyaa pamajikan orang kene gula bakal ngaestokeun kana parentah ti anjeun manusia. Sanggeus kitu mah eta siluman teu talang kede. Manehna terus babelesat nganterkeun wanoja dibawa ke keluargana. Sedangkan Barda gancang balik deui ka guha tempat manehna ngolah ilmu nu aya di negeri Sabat. Cagkayan Barda urang tinggal. Ayeuna urang caritakeun deui putrina Mama Kiai Nur Ali nyatana Nyimas Banuwati. Harita Nyimas Banuwati keur aya di jero kamarna keur cinukul hareupeun eunteu. Bari neuteub rarayina sorangan ditilik-tilik ditalungtik dibulak-balik. Komo deui ari kana baju jeung setelan tiung aya 3-4 kalina gonta-ganti. Bari dudak dengdek bunga bengo nempo ningali kana eunteu. Sing hore poe eta poe panungtungan di mana Barda rek balik ti guha Curug Kreteg. Banuwati estoning samar polah dangdan ge asa kieu salah kitu lain maklum we pan Nyimas Banuwati teh keur kasmaran ku jajaka anu ngaran Barda. Cepil Nyimas Banuwati disirikna ti rancung-rancung ngadaguan anu uluk salam geuning teu daek wae aya.
teu sabar halila harita Nyimas Banuwati kitu nate dari minyak sengit mah manigeus malangsing sengitna minuhan ruhangan kamar sedek wanci ngadeukeutan azan asar di palebah pantohar harita aya sora anu kakatro bari uluk salam anu sorana geus teu asing deui pikeun Nyimas Banuwati. Assalamualaikum. Sampurasun. Harita Nyimas Banuwati disirikna ti buburanjan bakat hubunga tetalangke deui ganjang manehna kahareup mukakeun panto bray panto dibuka ari breh teh tetelah anu dihareupeunna teh Barda saurang jajaka gagah anu beuki perlen tewe rupana sok sanajan karek saminggu tapi geuning parobahanana kacida terehna eta Barda teh. Nyimas Banuwati asa beuki samarpola rek ngomong oge meuni asal liat nah hatena ngagedur rasa kason ngan teu we ari ngagabrug mah da inget keneh ari kana temah wadi mah. Barda meni colohok ningali Nyimas Banuwati anu sakitu geulisna da maklum Barda oge kakarak ngaradapan harita ari nyang hareupan wanojam komo harita Nyimas Banuwati mapageun ku imut anu ngagalenyut anu mata keratug kana jajantung. Kang Barda mangga kalebet Kang mangga cek Nyimas Banuwati itu nate bari tungkul semua era mangga Nyimas atur nuhun pisan upami ama kiai kamana Nyimas aya Kang di lebet mangga atuh cali Kang. Barda sup kajero bari terus geek diuk dina kursi kayu jati tepati lila Nyimas Banuwati nyamperkeun terus diuk pikiran Barda meni rerendengan pikeun Barda harita di deketan ku wanoja geulis rasaana meni teu paruguh jajandungna oge meni asa ngageder sama rasa kabayang pamiarasa kapungkur nuju ngorah nganjang kanu jadi kabogoh barang disampakeun teh waduh sugan mah eta si neneng keur geulis teh diuk ge meuni aya ngarende beuh asa jadi raja we harita mah bari jeung tungkul we na kursi daerah ku calon mitoha mun kongang mah eta calon mitoha teh teu geura-geura pengertian meuni geus asa hayang ngagabrug gitu tapi cicing we menjedog calon mitoha teh baheula keur ngorah teh nya pamirsa. Nyimas Banuwati sawantena meuni halimpu nyariosna ka Barda. Kang, mangga ngaleut heula. Punten ieu teh, saya aya we rencana Kang. Atur nuhun Nyimas. Cekapi oge ongkopan rencana mah aya nyai di dieu. Cek Barda. Anu ngamitian sifat lalakina kaluar nyaeta ngagombal cek kaum awam. Ari pikeun Nyimas Banuwati hatena kacida bungahna tong boro-boro aya omongan kitu sok sanajan teu oge hatena lieur kembang anu keur memejeuna mekar. Nyimas Banuwati karaina sebeureum era parada hatena ngagarentes. Kang Barda tong boro-boro titah ngarencana di dieu sok sanajan piwarang ngiring oge sareng akam kamana wae abdi masuk ka ati Kang. Sajongjongan mah eta dua insan anu beda alam aya nu nyowara ngan ukur juru mata we nu silih reret sakapeung silih palengpeng ku kelet masing-masing hatena ngakedur kuduriat anu keur mejeuna mekar. Dina kayaan keur kitu no atuh
ari ujug-ujug ulu waktosna kabujeng wadia balad ATE official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh kukitu kukieuna mamang sajamit mungkur amit mundur dipayunan para wargi sadaya ayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.